Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dubika kukituna kira Ki Obing jelas berenya ku andi kaduaan bisa disawang kumaha pamadegan kaula oge dina hal-hal anu aya patula patalina jeung Ki Jatun reg Ki Mursid eureun nyaritana gap kana batokna regot manehna nginum ngabasihan ti corona. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana Ki Madraup jeung Ki Obing sajongjongan mah ting haruleng barang manehna geus tamat ngadengekeun caritaan Aki Mursid anu lain bae jelas ebreh nerangkeun pamadeganana tapi oge mangrupa hiji papatah nu teu kira-kira gede gunana pikeun maranehanana ku kituna masing-masing pada ngayakinkeun dina hatena yen Aki Mursid teh lain bae cukup ilmu jembar pangabisa dina urusan lahiriah tapi oge ngabogaan pribadi nu kacida luhurna sarta jembar jiwana. Cek paribasa teh mah Aki Mursid teh kolot tua tuhu nya kolot umurna pantes lamun diadaban nya kolot jejehanana pantes lamun diturut cindekna kolot pantes dipake panyalindungan. Poe eta Ki Madraup jeung Ki Obing teh teu baralik deui kanang karuka saperkara maranehanana teh sanyana mah geus ngadenge ti Darwita yen peuting engke teh Ki Jatun baris ngadatangan imahna Aki Mursid atuh kaduana bet kalawan dadak-dadakan pisan keur waktu ngobrol keneh teh Aki Mursid jojol nyebret bae awakna mimitina babatukan terus ngeh keh taya eureuna anu antukna badana nyebret panas kahujanan meureun kamari keur mah hujan kakara manehna kukulunuan di luar ngomekeun kenteng-kenteng anu pareupeus sanajan awakna teu jibreg oge lantaran make dudukui galabag tapi kapiripisan mah geus tangtu ieu sababna nu matak Ki Madraup jeung Ki Obing teu baralik kanang karuka. Pokona mah ngarasa melang ku Aki Mursid bisi kumaha onam mangkaning sasat kaayaan keur gering. Reup magrib Ki Madraup jeung Ki Obing dariuk di tengah imah sedengkeun Aki Mursid tetep ngedeng di ngona dibaturan ku Nini Amah awakna kalah kabeuki nyebret panas
sakitu geus diboboreh teh anger we taya tanda-tanda rerep. Harita kabeneran teu turun hujan. Langit lenglang pinuh ku bentang baranang. Sanajan bulan can temong, tapi kaayaan peuting teh teu meded teuing. Masih keneh awas dedeuleuan. Mun lumaku teh moal matak tieu tatarajong. Dur bedug di tengah lembur. Ciciren magrib geus beak diganti ku isya ngurunyung. Dituturkeun ku ngelewungna sora nu azan. Dieusi war pangajak ka manusa nu kumelip. Hayu urang pada salat ngudag kana kabagjaan. Bagja anu langgeng abadi nu dipirido ku pangeran. Kimadraup jeung Ki Obing sajeroning dariuk di tengah imah teh hatena mah teu boleh gegebegan we. Sok sieun Ki Jatun ngurunyung datang. Teu kaop ngadenge nu ngaretek. Boh di luar atawa di mana wae atawa aya sora anu ngagepluk. Ceulina meni rancung ngadedengekeun. Silih reret duaan pepelong-pelong. Curigana mah teu wudu bari hate sesebelakan. Leheung-leheung mun Ki Jatun ngarti yen Aki Mursid keur gering. Kumaha lamun murugul ngagugu nafsu maksa mirusa karep ngakaya kanu sasatna geus teu walakaya. Mun dilawan ku maranehanana can puguh bisa dielehkeun. Puguh Ki Jatun teh geus kakoncara ahli jurit bitotama. Awasena teu beunang dihina basa. Komo ayeuna dina datangna deui ka Nangkaruka. Cenah manehanana teh mentas nyipuh deui pangaweruhna ti guruna anu mangkuk di Jampang Kulon bawahan Sukabumi. Sabet keur teh haruleng. Goprak sada anu maduk gamparan dina golodog. Celengkeung we disusul ku sora anu pupuntenan. Sidik sora Darwita. Sampurasun. Dupi pamursid aya kitu. Saha? Sanajan tetel apal, tapi Ki Madraup teu burung we maka nanyakeun. Nuju udur nun pamursid mah. Bari ngojengkang. Brai Ki Madraup mukakeun panto. Hatena mah geus mimiti ratug tutunggulan. Geuning eta Ki Raup jeung Ki Obing area di dieu. Tetela nu pupuntenan teh Darwita awaseuna keur kanu muka panto teh. Lantaran Ki Obing milu nyampeurkeun bari moal cempor. Nyeta nuju ieu ngalayan pamursid. Teu damang. Madraup nembalan. Lain akon-akon mah. Pedah ngadenge kaula ayeuna datang di ka dieu. Ngadadak aya nu nyelengkeung, tinu rada poek, jelat nembongan. Si horeng teh Ki Jatun. Laras nun, nuju teu damang. Ki Madraup nembalan bari ngareret ka Ki Jatun anu keur ngabedega. Bejakeun kitu. Kaula datang rek nagih janji. Ki Jatun teu mirosea kana kateranganana Ki Madraup. Sumun sangem kuring oge nuju udur. Ki Madraup ngajelaskeun. Nah teu bisa kitu manggihan. Ki Jatun kawas teu ngarti. Nyasat oge udur atuh. Ki Madraup nembalan deui, hatena beuki tambah ratug. Sok sieun Ki Jatun murugul. Duh kumaha atunya. Ki Jatun nembongkeun pamolah kawas nu bingung. Upami bade ngalayan mah mangga atuh calik we. Nanging upami aya deui maksad sanes mugi we ulah bendu. Rupina pamursid teh moal tiasa nyaosan. Ki Madraup maksakeun neger-neger maneh. Ari Andika keur naraon aya di dieu? Ki Jatun kalah nanyakeun. Sumuhun nuju ngalayan udur.
Jadi kaula teh kudu balik lengohnya. Karena kitu rupina mah Ki Madraup nembalan bari tetep ratu. Pantrang deh kaula mah balik tanpa hasil. Tapi kitu deui ya teu naon. Kaula rek manggihan heula, lain rek ngalayan. Rek nyaita we heula. Sakecap dua kecap mah. Ki Jatun bari maju ngadeukeutan Golodog. Numawi nuju udur nun. Ki Madraup satengah nu ngayakinkeun. Pamikirna teh perluna aringan sakadar rek ngamek mah. Carewet deui sama Madraup. Ti tadi ge geus kadenge ku kaula teh. Ngidinan moal kaula ayeuna rek unggah, hah? Ki Jatun mimiti nyari tanah heuras. Panona muncereng tandaning getih geus mimiti naek. Sumun sangem abdi oge, upami bade ngalayat mangga. Upami mung bade nyarios nu teu kantenan mah nyawayana we. Matak bae langkung parna kanu nuju teu damang. Ki Madraup tetep teu mikeun. Hatena ayeuna geus nekad kumabehna we. Lantaran Aki Mursid perlu ditangtayungan. Nya badagong Sadraup. Dengekeun deuleu. Kaula mah sangeuk deuleu. Sangeuk teuing kudu ngalayat ka musuh gerot satru kabuyutan. Ngarti? Nya atuh upami kitu mah sae mulih deui we atuh. Nya hade. Tapi si Mursid kudu aya gantina. Turun si lain. Ki Jatun antukna jadi nangtang ka Ki Madraup. Kumaha Madraup? Ki Jatun nya sedek barang kabireungeh Ki Madraup kalah kacicing we teu dek nemalan. Kumaha? Daek si lain jadi gantina si Mursid, ha? Atawa ngidinan ka dewek pikeun asup? Ngawidian mah tetep moal nun. Hanas abdi cenah kedah janten gegentosna pamursid. Teu janten pamangan. Upami kedah-kedah teuing mah mung ulah majar nyebatkeun abdi cucungah we ka sepuh. Ki Madraup bener-bener ayeuna mah geus nekad. Hatena buleud pikeun ngabelaan pamursid sanajan taruhanana nyawana sorangan. Atuh lain deui Ki Obing ngaranjugna bareng ngadenge caritaanana Ki Madraup. Puguh lain pitandingeunana. Teu beda we ti bonteng ngalawan kadu. Darwita atuh nya kitu keneh. Pikirna Ki Madraup teh asal lalaworan haker. Atuh Ki Jatuna sorangan teu buru ngarasa kaget, teu sangka Ki Madraup teh gede hate kitu. Oh nya turun atuh Raup. Ki Jatun nyorowok. Sae bilang we. Madraup luncat red ka Ki Obing, pok manehna nyarita. Jaga pamursid Bing. Geus kitu mah, srogoe nyang hareup sapinuhna ka Ki Jatun. Coba cip-cip ye, Raup. Ki Jatun tanta parah deui, sabrut we ngasupkeun jurusna. Mangga ditampi, kilak. Madraup nyangigirkeun badana. Sukatuhna ditarik ka tukang, sedang leungeun katuhna ngaheat mapag jurus musuh. Puguh jurus ngan sabage pancingan wungkul. Samemehna panimpug Ki Madraup datang. Sakilat jurusna Ki Jatun ngadadak leungit tina sasaran. Bareng jeung luncatna badan Ki Jatun kagigireun Ki Madraup. Suku katuhna ngaheat rek nejeh kekemplong. Sedang leungeun katuhna ngahiuk di luhur rek ngababuk sirah. Tapi Ki Madraup teu cileureun. Rikat manehna ngarempod, ngagilak deui bari neungeul dampal suku. Cilong. Manehna luncat ngajauhan. Lantaran lamun teu kitu, pasti sirahna moal bisa disalametkeun. Hasil oge Ki Madraup teu jol-jol kabeunangan. Atuh Ki Jatun nya kitu keneh. Lantaran waktu tadi dampal sukuna rek dipeupeuh, mana rikat narik deui suku. Ngan barang rek terus ngalaksanakeun ngagebug hulu musuh, Ki Madraupna kaburu ngejat manten. Begituna Ki Jatun lain deui amarahna.
lantaran dina geprakan anu mimiti manehna teu hasil. Padahal pangabisana Ki Madraub teh jauh pisan aya di sahanapeunana. Mikir kadinya teu ngalobakeun diomong sak deui we manehna narajang. Ki Madraub rikat ngolebat ka gigir, tapi sakali ieu mah manehna salah ngitung katipu atah-atah gerakanna Ki Jatun anu memangna aya di saluhureunana. Bogoh ku Ki Jatun geus dibalitungkeun kalawan asak moal ka mana pilumpateunana Ki Madraub. Samehna Ki Madraub anjog kana lolongkrang anu bakal ditujuna, badan Ki Jatun geus melesat manten miheulaan atuh bogoh we pikeun Ki Madraub mah teu beda we ti oray nyampeurkeun paneungeul. Ari lol ari beuh we pundukna beunang diketing solonton jedak deui ditimpa cekuk kekemplongna dihakan ku dampal suku jebrag. Ki Madraub ngagedebut ragragna nyangigir blak we nangkarak kalawan teu usik deui. Cilong Ki Jatun luncat ka gigireun lawana anu ngan kari napasna tembong dina lebah elak-lakanana. Cakakak we manehna seuri ngagakak bangun anu ngeunaheun nakar. Tapi ngadadak rag teh seurina eureun. Manehna ngadenge hiji sora nu teu wudu matak ngageterkeun jajantungna. Rikat manehna malik ari breh teh. Kanca dangu sadayana Ki Jatun olohok bengong teu beda we tinu kasima barang manehna ngareret ka lawang imah breh teh mireungeuh nu keur nangtung semu rumangieung dipapah ku nini amah nu tayalian Aki Mursid maksakeun nyampeurkeun barang ngadenge nu ribut-ribut di luar. Kaayaan beungeutna ebreh haropak pucet kacaangan ku cahaya cempor nu harita keur dicekal ku Ki Obing. Nandakeun Aki Mursid teh bener-bener keur boga kanyeri. Tapi ari sorana mah keur waktu tadi ngagero ka Ki Jatun. Kadengena estuning pinuh ku daya wibawa nu matak nyentarkeun hate. Teu beda we nu dieusi aji pileumpehan. Ieu sababna nu matak sajongjongan mah teu beda we ti arca. Jatun andika kalangsul teh kabina-bina teuing ngagugu nafsu ngumbar amarah teh kadalon-dalon nepi ka teu sabar ngadagoan kaula cager heula. Dibelaan nandasa nun tanpa dosa tur nupang bisa na aya di sahandapeun. Aki Mursid ngabaweleh Ki Jatun bari muntang kan ini amah ebreh kaayaan Aki Mursid harita teh memang keur nandangan kanyeri nu lain lumayan. Baeu atuh Jatun ari kudu teuing mah kaula ngalawan Andika. Di mana kahayang teh Jatun? Di dieu bae lah. Di buruan kaula. Aki Mursid jarita deui bari maksakeun ngarayap nyampeurkeun kana golodog. Sugan kaula teh bohong Andika gering teh. Keun bae atuh engke deui lah ari geus cager. Ki Jatun emalanana rada gugup. Percuma kaula menang oge ang tukas urak ku balarea kadong dora cenah meureun da ngalawan anu keur teu walakaya. Jadi keukeuh Andika teh moal robah pamaksudan. Aki Mursid bari neuteup anu keur ngajengjen nangtung tacan ingkah tina tempatna. Punya tetap Mursid. Hega tuh. Kaula rek ngulang we nya.
Ki Jatun ngareret ka Darwita. Gerak las we kanu poek. Darwita tuga jeleng dinuturkeun. Aki Mursid ngarenghap jero naker. Sedang Ki Obing teu sirikna tuturubun nyamperkeun Ki Madraup. Anu harita kakara inget tina kapaehanana. Terus we dipapah dibawa ke jero imah. Deuh Raup. Ngabelaan kuring teh nepi ka ngorbankeun kasalamatan sorahangan. Aki Mursid bari ngusapan punduk Ki Madraup. Sawios Pak, sakieu mah jamak. Gerak ulamkeun deui we bilih kateterasan. Ki Madraup taya riuk-riuk nu kaduhung. Sakitu dirina meh-mehan teu menyat deui. Geus kitu mah koloyong we Aki Mursid ka pangkengna. Bari dipapah ku Nini Amah, Madraup jeung Ki Obing. Terus we dariuk di tengah imah. Teu buru-buru ngagaloler. Kalah ka ting kaletis baradami. Bari satengah haharewosan. Nu maksudna mah karena kudu buru-buru dibejaan ka Garut. Nu bakal piinditeun geus ditangtukeun nyaeta Ki Obing. Sedeng Madraup mah rek tetep ngabaturan Aki Mursid. Moal bakal ditinggalkeun satungtung karena tacan datang mah. Karasa hariwang sarta melang bisi Aki Mursid kumaonam. Kanca dangu sadayana. Isukna rebun-rebun keneh. Ki Obing geus tembong ngagedig kaluar ti imah Aki Mursid. Nu maksudna rek ka Garut. Pikeun nyusulan karna. Memeh miang teh rek nyimpang heula ka imahna pikeun bebeja heula ka pamajikanana sarta rek menta bekal. Oge sugan we si Busro atawa si Konon kabeneran keur nyarampak di imahna. Rek dibawa pikeun batur keung di jalan. Ari lumaku taya batur teh sok asa luak dieu bae. Dak dumadak barang manehna keur jongjon ngageding. Harita teh geus ngaliwatan Cihike. Ana rongheap teh Darwita pasang rok di jalan. Puguh wawuh sasatna batur salemur pada urang nang karuka. Pernah nama ngan rada anggang. Ki Obing geus nyerengeh we ngajak seuri. Tapi ari nu diajak mah kalah ka baketut baeud taya siruaneun daun. Pada angkat ka mana ta? Ki Obing ngagentak miheula nanya. Teu nolih kana paroman anu baketut haseum. Eta si laing tos di mana Obing? Tas di si Mursid. Darwita kalah malik nanya, oge sorana mani heuras naker, matak nyentug kana angen. Nah ditaros teta, bet kawas nu cua naker. Ki Obing ayeuna mah leungit sarehna. Lain. Ari si lain tiraha jadi gunalna si Mursid euy. Darwita kalah terus-terusan nanya. Oge boh sikepna, boh lagamna, bet kawas nu ngahaja. Rek nyieun ribut. Seolah-olah nyieun pucuk tigirang. Ki Obing kaget. Oge getihna geus mimiti naek ka luhur. Barang manehna mireungeuh pamolahna Darwita anu teu beda we ti nu ngahina. Nah, ngomong teh. Gagabah teuing Darwita. Yeuh, pikeun dewek mah. Wawuh, jeung ieu oge da taya halangan. Komo jeung Pa Mursid mah. Anu geus tetela hiji sepuh nu luhur budina. Bari kanan si laing. Laretak kana bujur batur. Bari pipilueun kanu teu urus. Ki Obing ngahuakeun. Naon sia? Janji we ngajablog teh. Darwita bari nyerenteng pinuh kawani. Ya.
lamun aing babi sia ge meureun begu. Ki Obing bari taki-taki. Ogo we, lain dikieuna nafsuna Darwita. Boga rasa diunghah ku sandapeun. Teu tatapasini deui, siririk bae manehna rek nampiling. Tapi puguh ge, Ki Obing teh lain budak kamari ieu. Manehna rikat ngabalieurkeun beungeutna, mundur salengkah ka tukang. Bari ngababuk pigelang Darwita nu rek ngagampreng kana pepina. Allah, rek kalawan sia teh ka aing. Darwita nafsuna jadi asa kaindit, barang tetela tampilingna poos. Malah pigelang manehanana nu kabeunangan dibabuk ku Ki Obing. Nyatang tuh we dadewek teh lain bangke. Ki Obing morongos, nyusun deui kuda-kuda bisi Darwita kateterusanna rajang. Teu beda we ti injuk di banjur bensin, terus disundut. Amarah Darwita jadi beuki muntab-muntab. Sabuk we manehna ayeuna mah ngirimkeun peureupna ngadius rek ngahanca cukang irung. Ki Obing jingkrak, bari dua leungeunna ranggah pikeun newak leungeun nu jadi lawan. Tapi sakali ieu mah gerakan Darwita kacida kesitna, sakilat manehna narik leungeunna, tius. Pereup kencana ngapelesat rek nimpah careham kenca Ki Obing. Puguh leungeun Ki Obing keranggah. Puguh leungeun Ki Obing keranggah. Gendak dibalikeun dipake nakis. Tapi tetela ieu teh mangrupa gerak tipu Darwita malulu. Kalawan anu kacida kesitna, manehna ngirimkeun leungeun katuhuna ngajebrod kana careham Ki Obing anu beulah katuhu. Ari jebrod ari dangheuk we. Ki Obing beheungna ngalengak. Bak deui. Tenggelan kepang leungeun kenca Darwita ngahanca beheung. Keduk deui. Leungeun katuhuna ayeuna mah notog dada. Ki Obing lain deui ripuhna ditoron kitu mah. Nu antukna manehna ngageblag nang karak bengkang. Ngan teu we kapaehan. Ku kituna mah kaitung rada kuat oge. Iki brig sia setan. Darwita nyorowok. Manehna teu terus narajang ngajaga we nyang hareupan lawan anu keur ngajongkeng. Setan mah tara gigi brig sia iblis. Ki Obing bari ngagentak ngaborengkal hudang, panon beureum huntu kekerot, ngarasa gemes nu lain dikieuna. Ngalakon ragrag teh lain matak jadi seber. Jadi nimbulkeun nafsuna nu ngagugudug, eta we napasna mani ngahegak. Wani keneh sia teh ha? Darwita pepeuleukeuk ngoanaker. Dumeh manehna geus hasil ngaragrageun nu jadi lawan. Nganggapna kana pangabisa Ki Obing teh kacida cetekna. Atuh wani kunaon deuleu? Jamak we sakieu mah. Tampanan deui yeuh. Darwita bari nyebrutkeun deui peureupna. Sok ka dieu, moal burung dilalen ku aing mah. Ki Obing bari rikat luncat kana lolongkrang kosong. Sabrut we manehna ngirimkeun peureupna narajang lawan tigigir. Tapi Darwita tetela. Cingeusna lain lumayan. Goreng-goreng oge. Murid kakasih Ki Jatun. Sagilek manehna malik. Nakis panarajang lawan. Bari jeung ngadiuskeun peureub kencana. Rek notog iga burung. Ki Obing sakali ieu mah gerakanana ati-ati pisan. Manehna ngagentak narik leungeun. Terus ngalegot bari nyentok leungeun Darwita anu geus nyampeuk rek ngahakan igana. Solonton. Darwita rek tikusruk lantaran leungeunna kabeunangan. Cireng. Ki Obing luncat bari nyamberkeun panimpugna kana punuk. Nu antukna Darwita teu bisa naon-naon deui. Lianti terus we tikusruk. Irungna nyunghid kana taneuh jalan. Heat deui. Da masuk ku Ki Obing rek ngajejek hulu. Tapi Darwita rikat ngalik bari hudang. Karawak we dampal suku Ki Obing teh ditewak. Nu maksudna rek terus ditotogeun. Ngan bae Ki Obing oge geus cukup ngarti kana pibahayaeun nu bakal karandapan. Manehna teu daekeun narik di sukuna anu harita geus dicekel ku Darwita. Tapi terus we dijejekeun kalawan ngaluarkeun tanaga sapinuhna. Ogo we atuh. Memang Darwita harita teh posisina keur tapak deku. Tinimbang bisa notogeun nu jadi lawan mah kalah ka manehna jadi ngarempeyek kasurung ku tanaga nu kacida kuatna.
Lantukna manehna ngageblag dewe nang karak bengkang sedeng ceklanana lesot. Sasat hiji kasempetan nu kacidahadena pikeun Ki Obing mah. Barang mireungeuh nu jadi musuhna nang karak deui sarta ceklanana lesot. Teu anta parah deui ngan heat bae. Manehna ngulangkeun dampal sukurna nu maksudna rek dipake najong sirahna Darwita. Tapi Darwita nu memang pangalamanana geus cukup. Memeh dampal suku lawan ngejedak kana sirahna. Mana riket ngagorentelkeun maneh. Persis dina waktu suku Ki Obing ngahelang keneh. Sakilat manehna ngarontok suku Ki Obing anu sabelah deui. Nu tumrapna ka Ki Obing mah lain deui matak ngaranjugna. Manehna samemehna bisa naon-naon. Badana geus ngagaleong manten. Anu saterusna ngagedebut ragrag. Manehna nu ayeuna jadi ganti lalakon nang karak bengkang di tengah jalan. Ayo sia urang deui. Masih keneh wani ngalawan ha? Darwita ku kitu nama hade oge. Manehna teu daekeun narajang lawan anu tacan sayaga. Kuniang atuh Ki Obing hudang. Can rumah saeleh. Lantaran pamikirna pangnabi manehanana gedebut teh sanyana mah tindakanana karasa gagabah naker. Panarajangna lalawora teu dipikir heula untung rugina. Jang dijedak teh sanyana. Nu akhirna manehna sorangan nu ngarandapan mamalana. Kalawan teu nembal sakecap sabrut we manehna narajang ngaheumbatkeun dampal leungeun nu datangna ti gigir. Nu maksudna mah rek nigas beheung atuh gilak Darwita nyalametkeun beheungna bari semu ngareundek. Manehna miceun paneunggel tius we bereupna rek ngabentur hulu lap. Darwita nyalametkeun sirahna sedeng leungeunna dihandap nyabrut rek ngarames kulit beuteung. Tapi Ki Obing awas gilak manehna nyangigir semu ngarempot beletak we pinggelang leungeun Darwita beunang dipeupeuh. Darwita teu wudu ngerepeng leungeunna ngadadak karasa komper. Tapi leungeun kencana mah terus we ngahiuk kana sirah lawan. Ngupikeun Ki Obing mah sama sakali teu bisa nitenan lantaran perhatianana sapinuhna dipuseurkeun kana leungeun Darwita anu keur nyolonton rek ngajemel kulit beuteungna. Akibatna manehna geus hasil meupeuh pigelang lawan. Tapi huluna sorangan teu bisa disalametkeun. Keduk dihakan ku peureup kencana Darwita. Dari gede Ki Obing sirahna karasa rada ulang. Red kanu jadi lawana masih keneh kekerepengan. Geus teu nolih kana sirah nu masih keneh nyanyautan. Sabrut we. Manehna narajang deui lantaran pamikirna Darwita ayeuna mah moal bisa nakis. Memang teu salah tulupanana. Darwita ayeuna ukur ngolebat nyingkahan panarajang. Tapi Ki Obing ngagentak malik nyusul tepus nu jadi lawan. Ku peureupna nu bangbaraan. Darwita ngolebat deui. Yeuh. Manehna ngirimkeun teungeulan ngagunakeun leungeun kencana. Lantaran leungeun katuhuna mah masih keneh nyanyautan. Ki Obing ngagentak malik bari nakis. Sabrut. Bereupna ngahanca dada nu jadi lawan. Darwita maksud mah rek ngajaul. Lantaran manehna yakin moal bisa ngagunakeun leungeun katuhuna pikeun nakis. Tapi sakali ieu mah gerakan peureub Ki Obing teh kacida kesitna. Ongkoh sumangetna ayeuna mah jadi nambahan. Lantaran mireungeuh nu jadi musuh sasat ngan bisa ngagunakeun leungeun sabeula. Sanajan satekah polah Darwita ngejat. Tapi teu burung we manehna kasusul. Dadana katotog ku peureupna Ki Obing. Nu akibatna Darwita ngagedebut nang karak bengkang. Jedeng. Ki Obing kadeukeut sirah Darwita. Nu maksudna mah rek diketig supaya ulah waka bisa menyat. Lantaran lamun teu kitu matak ngajadikeun pugag kana kalakuan. Kapan manehanana teh rek indit-inditan. Eukeun mah nu rek dituju teh lain lalakon deukeut-deukeut, turug-turug manehna tacan nyaho pisan di mana pernah nagadog. Anu tangtu ieu teh bakal ngabutuhkeun waktu nu lain sakedeung-sakedeung. Mangka-mangka harita teh geus kacida beurangna. Dipake galungan oge geus aya jamna. Ngan kusabab galunganana dinu meneran kacida ti euseunana. Nu patelak teh jongjo neunaker taya nu ngaharu biru.
Kakarage leungeun Ki Obing ngahiuk rek dipake mebek sirah. Ngadadak Ki Obing ngagero bari leungeunna nu rek dipake ngetik teh merengkel, muka rasana lain deui nyerina. Manehna gancang ngejat bari pupuringisan nyekelan leungeun katuhuna ku leungeun kencana. Anu saterusna manehna luak liuk bari toleh muringis nahan ka nyeri. Ari breh teh estuning matak ngagebegna. Ki Jatun keur ngabade gawe nulak cangkeng bari merong ka manehanana. Teu hade curang Obing. Lain petala laki kitu mah gawe licik ngadodoho. Dago cenah hudang heula tu Obing. Ki Jatun nyorowok bari nyakakak. Si horeng manehna teh geus lila nyaksian sanajan bari nyamuni. Bareng mireungeuh Ki Obing rek ngetik sirahna Darwita anu keur nangkarak bengkang keneh. Ngagentak manehna nyokot batu aya meureun sagede kaleci mah. Terus kumanehna dibaledogeun keuna kana leungeun Ki Obing anu keur ngaheat keneh. Nu karasana ku Ki Obing lain deui nyeri sarta linuna. Da eta we manehna nepi ka ngejat sarta bari kekerepengan leungeunna. Ku kituna mah geus bisa ditaksir kumaha kahebatanna Ki Jatun. Manehanana nu heulaan, Pak. Teu pupuguh ngadon ngajak pasea. Ki Obing gancang nerangkeun sabab musababna pangna manehna galungan jeung Darwita. Seolah-olah ngabela diri bisi manehna anu disangka ngamimitian ngajak ribut. Oh, sanajan kitu. Lamun nyata Andika lalaki tulen teu hade milambah curang. Nah ku Andika tadi teh teu karasa kumaha petalakuna Ki Darwita ka Andika. Andika ge geus ngalaman 2 kali ragrag. Tah tadi manehanana tetep ka Andika mere kasempetan pikeun udang deui. Karasaan teu ku Andika? Ki Jatun ngabaweleh. Ki Obing ngahuleng. Sanajan hatena mah teu bisa ngabenerkeun kana pamadeganana Ki Jatun. Manehna teu wani nembal lantaran sieun matak nimbulkeun amarahna Ki Jatun. Anu mun seug kajadian manehna ilu biung ngajak padungdung teh manehna geus tangtu moal mahi ulah-ulah. Maksudna rek kagadog nyusulan karna teh tangtu moal bisa kalaksanakeun. Ari pamikirna Ki Obing mah ngahantem lawan nu geus ragrag teh. Ya wajar we. Kitu peta teh teu bisa dianggap curang lantaran masih keneh di jero padungdung. Kajaba lamun nyata-nyata lawan teh geus teu bisa walakaya. Upamana geus kapaehan eta mah geus tangtu teu beunang dipindo deui. Ari teu boga maksud rek terus mateni mah. Anu kieu mah manehanana ge teu satuju. Teu satuju satik-etik acan. Tapi kulantaran pamadegan Ki Jatun mah beda deui. Mun seug ditembal teh tangtu bakal jadi kapapanjangan. Anu matak pikeun manehna mah leuwih hade cicing. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.